Tujuh kudrat Allah Ta'ala hartosna Allah anu kawasa dina ngayakeun makhlukna tawa ngeuwekeun makhlukna mohal ajzu Allah Ta'ala hartosna apes Allah Ta'ala ari dalil anu nuduhkeun kana kudrat Allah Ta'ala lamun Allah Ta'ala apes dina ngayakeun tawa ngeuwekeun maka moal aya makhluk atau wajib Allah kudrat dalil aklina annahu laukana ajizan lam yujad syai'un min hadil makhlukati lamun Allah Ta'ala apes maka moal dipanggihan iji perkara oge tina makhluk dalil naklina innallaha ala kulli syai'in qadir ari Allah kana sakabeh perkara eta anu kawasa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10.